Wilujeng enjing urang kali kelas 3, kumaha kabarna? Sehat? Hatur nuhun upami sehat mah. Dinten ieu Pak Irwan bade ngajarkeun, bade ngaulang pangajaran anu kadua. Pangajaran anu kadua materina sami sareng materi kelas 5 nyaeta pangalaman sapopoe. Ku kituna Pak Irwan bade masikeun video anu bade didugikeun ayeuna. Mangga. Lebet kana materi nu kahiji rupa-rupa pangalaman. Aya pangalaman pikabungaheun, aya pangalaman pikasediheun, aya pangalaman anu pikalucueun, aya pangalaman anu pikaeraeun, jeung nu kalima pangalaman pikareuwaseun. Contoh pangalaman dina kahirupan sapopoe. Anu kahiji pangalaman pikabungaheun. Anu kadua pangalaman pikasediheun. Anu katilu pangalaman pikalucueun. Anu kaopat pangalaman pikaeraeun. Jeung anu kalima pangalaman pikareuwaseun. Tah, barangkali kelas 3 ieu aya pancen atawa tugasna. Tugasna nyaeta tuliskeun masing-masing hiji contoh pangalaman sapopoe. Anu pikareuwaseun, pikabungaheun, pikasediheun, pikalucueun, jeung pikaeraeun.